Nya perem gitu. Assalamualaikum. Asa aya nu gegeroan sahanya. Tinggal heula gitu, soalna mah asanya awam. Waalaikumsalam. Nyai, biasa oge ka dieu asup ka jero lencet celeuweungan di luar. Hayu ka dieu Nyi, aya naon? Assalamualaikum. Salam. Nih keur naon? Keur kieu we Nyi. Lantai ka tidur. Teu, naon Nyi? Tuh, iya we ameng we biasa aja nu di Rubumi. Oh, sudah naon. Nih, dia gerak. Tadi EP omongan, kayak naon nih? Nih tadi gerak cuci-cuci, aku bisa yang ada gitu. Teh kemana? Salon teh maju. Alhamdulillah Nyi, lumayan. Syukur atuh. Kamari oge nya basa bitos dipotong rambut ku teteh-tehnya. Alhamdulillah saloba nu haroyongeun ka dieu teh. Amin, alhamdulillah. Heeh, cenah babaturan abi oge cenah kabitaeun kamari oge kan nin dede kan di keriting gantung teh nya. Ni sae teh eta cenah sae ngomen hoyong cenah. Teh saha cenah salon di mana gitu. Salon di Mamis abi teh kitu. Nya cenah engke mah hoyong cenah kitu. Sugan we teh aya milikna aya rezekina nya kadara rieu gitu. Makin rame, makin jaya, makin sukses lah salonna. Abi didoakeun kan lamun sukses mah meureun teteh ieu mah biasa we abi oge meureun. Alhamdulillah nya salon teh aya lumayan maju. Mudah-mudahan nya doakeun ku Nyai salon teteh sing semakin maju, boga salon gede. Kan meureunna teteh lamun maju teh bisa kasih krepa meureun. Amin ya rabbal alamin. Ku abi didoakeun nya teh nya. Amin nya. Orang saling doakeun we kitu. Nya aya abi oge sabenerna sih ka dieu teh nya lain ku rek amang-amang teuing sabenerna mah. Nya ieu mah sugan ieu mah kitu teteh abi rek minta tulung ka teteh gitu. Nya teh sugan aya gitu. Abi rek ngage coklat cici gitu, kangge store anjing. Nya sugan aya, engke kita sandeui mun abi tos aya. Geningan aya tungtung. Nah, ka dieu teh sukan teh bener we muji. Pek teh minjem duit. Nyajang naon Nyai nginjem we duit kamari oge kakarek ge mayar ayeuna geus nginjem deui. Teteh abi teh apanan kamari teh dibayarkeun ka tetehnya. Tapi teh kan abi sukan kudu store deui ari abi can cair itu teh gaji abi teh gitu. Jadi urip nginjem deui ka teteh teh teh sugan teteh aya, sugan teteh percaya di ka abi gitu. Nyari aya eta oge gitu. Mudah-mudahan we atuh sing aya bener gitu. Nyangke abi menang abi gajihan, Pak abi dibayar deui, ngitung kali lobang tutup loba. Ai Nyai nyebutkeun boga gaji, emang gaji naon Nyai? Gawe di mana emang Nyai? Nyebutkeun boga gaji. Rek mayarna ti mana engke? Laliur. Ai teteh kapan abi teh dagang seblak. Ai dagang seblak apa nanya lobanan daerah Ranju. Tiap bayaran ka hakek, jadi pas bayaran ka hakek teh abi teh milu gajihan. Itu jadi ngadaguan 2 minggu sekali abi teh gajihan teh. Nah, teh kaya minjeman duit alus, tampang alus, emas aya, kali duit itu butuh duitna saeutik. Lamun abi ngajual emas kena gede teuing ieu na moal kabeli deui kena teh kabeh kacak-kacakan tuh jeung kongkorong teh nya. Jadi abi kan butuh nang persaeutik. Nah da moal lila tuh da pirangan 2 mingguan pira oge. Mun abi ngajual ieu kena nyangsang deui jadi nu kieu. Geus atuh sabaraha nginjemna? Aya ana sabaraha we, mun aya mah 200 atau 150. Tapi ulah lila teuing nya. Moal teh. Teh geri aya. Ulah si gandung geus-geus nya nginjem teh. Janji sapoe 2 poe, pulang sabulan. Yo, ya dah, top, alhamdulillah, alamin. Nuhunnya, nih, nya, gaya we dihulakeun, ayo duit minjeman ka batur, nih enak. Tong salah, gaya teh nomor hiji teteh,
ameh dihargaan batur. Jadi batur teh nganggap ka urang kan loba duit padahal mah teu boga duit, padahal nginjem duit napa man gitu. Pan ngaranna oge gali lobang tutup lobang. Mayar nginjem deui gitu. Pokoknya geus atuh Juk. Lain diet kayak itu. Mana teh nya? Tapi omat ulah beja-beja ka batur. Batur ngararinceun deui ka teteh lieur teteh. Wah, tuh. Kan wala dihukum marena nang ka dieu teh marena. Hah? Naonnya? Abi euy heula, assalamualaikum. Ya duit teh aya leuwihna geuningan. Aya jang ulin ka jatos. Galak-galak lagi bagir geuningan si Amih mah. Naonnya Minya? Dah. A few moments later. Dipikir-pikir orang tidak gelisnya misalnya kalau mau orang tidak daftar jadi artis karena loba duit terkenal berenangnya udah itu udah lumayan lah teh goreng-goreng teuing bae artis kampung oge nu penting mah loba duit we nomor hiji mah terkenal loba fansna. Si maminya teh lah bawa rek nagih hutangnya bacaan aja di ya Allah kumahanya angkat entongnya angkat dulu sakit. Assalamualaikum Mi. Oh pada ka dieu aduh abina nuju teh aya nuju di luar nembe teh nuju peryogi we atuh ira-ira tadinya enjing deui we atuh enjing deui nyang teh di wartosan lah pamitas uya teh nya. Ya, yuk mikum. Jadi luar, jadi di rumah. Kasihan lagi gue tarung dah. Nyemput gue cicing dia. Oh, dapat ini. Ini awang teh ngomong nama keur di luar, tapi dah senang nama aya. Teh yang suka we aya. Bener aya si koplok teh kabobodo ka aing atas ya leuwas gratis. Wih, nah ka dia. Tadi di telepon cenah ngomong di luar. Nah, dari tadi teh keluar emang keluar kan. Abi teh terjadi, abi teh. Dia tanya awan aja. Nyawain apa-apa. Hampura, abi teh can aya, da mau saya mah abi teh dibikeun. Ulah sok alasan. Telepon di luar. Yo teteh ge sarua butuh hadir tarik nagih ka nyai teh. Janji we ka teteh teh nya sapoe hitungan sapoe eueuh. Janjian saminggu eueuh ayeuna geus rek sabulan. Lain gitu teteh, abi teh geus saya mah da keke dibikeun aya ayeuna rek namek dibikeun ari eueuh mah abi teh. Udah abi oge apal atuh da ingat kan hutang mah mun bikin kata ingat. Ayo mah langsung dibikeun atuh. Da abi ge nyaho inget abi oge apal abi teh hutang. Nolongan we atuh kudu bari ridho, nanti kudu kukulut terus kudu nyarekan dari rentenir atuh demi pisan toleransi na kira ge duit sakitu mending dimasalahkeun kayak geus saya mah dibikeun ku abi oge kabehana kagok abi ke dileuwihan bisi perlu mah Ari nyai, ya ulah sok nyapirakeun duit sakitu, teteh teh ngalah duit sakitu teh nepikeun ka kesang lembut, kesang badag. Nah, ari nyai ditagih teh ngadon kitu, teteh mah ieu nagih teh bener-bener ka nyai teh. Teteh mah tersep kan kitu teh. nya atuh ge ngarti apal Mun nyaho kieu mah nyi, teteh mah teu hayang nulungan nyai. Sarua we teteh teh jeung nulungan anjing kadempet nyaho. abi ge da nyaho ngarti abi oge da abi oge heuh can ayeuna bikeun atuh Pingkeun mah nya moal
teteh mamual hayang nulungan deui nyai ai kieu carana mah. Teu hayang kieu mah najis moal jemkeun deui hadinya. Nah, sama nak ngomong kan najis. Emang orang teh naon? Udah orang kalian barangan najis orang teh tuh. Emangna orang teh anjing, pengen nyebutkeun najis segala. Lagi gitu, pasti najis gitu. Kayak duit sakit tuh, kayak orang ngagian lah keluar. Tuan menang, kayak dibikeun. Kayak duit sakit tuh, nih hariwan. Ari nyai ditulungan teh lain mulang tarima, kalah mulang tai. Awas ya perempuan teteh lamun henteu mayar wae, geulang ka jaminan. Yang hariwan lain. Ini lagi nginjem duit sakit tuh. Aduh, kamu pakai shopping ke atas. Tadi kieu mah meureunnan. Kita tadi situ hariwang nyarekan. Kieu geungannya gaya lobang tutup lobang teh jadi rungsing kana otak mah teh lieu. Shopping ke sakudeuna. Angar we pabeulit deui otak teh lieu. Botang di petang deui. Carana mah aing mah mimpi we aing mah malor aing mah.